anu ngocor ka alam kubur tilu dina hadis Rasul. Hiji sodaqah jariyah bari ikhlas karena Allah. Dua ilmu anu manfaat bari dialap manfaat. Tilu gaduh putra soleh ngadoakeun teu weleh-weleh. Dosa orang lamun ditimbang ibarat budah lautan, ibarat gunung nuluhur sarta meuni ageng pisan. Peci sanes ciri santri, sanes ciri bisa ngaji. Tapi peci ciri lalaki nu ngabakti ka Yang Widi. Jilbab sanes ciri santri, sanes ciri bisa ngaji. Tapi jilbab ciri istri nu ngabakti ka Yang Widi. Saenyana eta malaikat meberkeun dua jangjangna ka jalma nu angkat ngaos sarta meuni ageng pisan. Ari jalma anu angkat ngaos pibekeleun karjumaneng, maka eta dilebetkeun ka surgana langgeng pisan.